Saya di dia yang ini can. Kita bisa ketemu A gemblong lagi. A gemblongna ieu mah sangat serius ngitungnya, takut keliru cenah. Karena ada tukang jeruk dia sempat menghulang barusan teh. Sekarang alhamdulillah ngaladangan tukang jeruknya tuh Ustadz Dadan. Wah, Dadan anyukeun anyukeun nya anyukeun ya ame teh resep tuh semangat pokoknya mah kalau nganyuk mah ya. Nanti tempo bayar mah jangan nagih ya. Si ayeuna mah bager dipasikeunna da daganganna tuh. Pokona hirup gemblong lah. Tuh kes cenah ongkorek dianyukeun dia mah kurang ajarin teu balik. Well pokona mah